Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ti kelompok hiji bade ngajelaskeun sasakala dongeng batu sapi sareng nedahkeun jalana. Tah, ieu teh jalan anu bade ka batu sapi. Ti dieu teh lurus we neraskeun jalan anu aya, ieu jalan satapak. Di dieu ge aya dua jalan, tiasa anu kahanap sareng tiasa anu kaluhur. Tah abdi mah nyenak jalan anu kaluhur. Ka kebon. Kumargi abdi nasieun, tasueun videona teh dugi ka dieu. Sakitu wae tugas ti sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.